wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Pangbalikan anu Islam kasawarga, pangbalikan anu kafir jahannamna. Wahbub ilahaka khaf alima iqabihi wali rahmati rju tawakkalan ya muslimu. Resep ka pangeran sieun ku siksaan, kana rahmatoma tawakal muslimna. Wahbub nabiyaka thumma adim qadrahu wabkha bidinika ma yurabika ma samu. Resep ka nabi jeung ngagungkeun pangkatna, cedit ku agama nu matak dosana.